Sadar sih teh corona mah nyerangna paru-paru lain otak nah jadi kaedanan gitu. Bener sia, ku aing hamplas aing sehat walafiat ge disangka corona. Urang teh keur menghayal. Mereka hayal kop teh teuing ngan sing gablek deuleuh ane atuh teh tihang lain tutut make segala dicok-crok sih teh. Ah, sia mah. Aing jadi kabayang we selenteun nu kamari euy. Sik, Jatuh cinta cenah. Beben teh geura sadar coba. Kamari ge ucing ninggal beben utah uger kuuk dina jero taneuh naik ka darat ninggal beben dibawa ka UGD. Geura sadar beben. Tapi orang mah geus katebak sih Ben. Pasti maneh jeung si Neng itu beda keyakinan. beda keyakinan kumaha sih teh? Pan urang teh sama-sama muslim meureun. Maneh yakin bogoh, manehna yakin henteu. Saalo. Kumaha atuh jang euy? Bantuan ngarasi itu sadar bahwa orang teh boga rasa yang terpendam. Ari ceuk urang mah gampang. Tinggal WA ku maneh ajakan ulin ka kafe. Jadi walaupun maneh tukang guseup jeung goreng, kulin nama elit. Tah. Nya kieu urang teh jang keur mahkota saatnya. Dompet menipis. Kumaha gra? Bener watir maneh mah hirup teh. Ya pakai iPhone KW urang. Emang maneh boga kitu nomerna? Aing teu boga pan euy. Sok ngarendahkeun kalem atuh, da urang mah jomblo ge playboy. Atuh tanu ieu nomerna 2004 1002 500 hiji. Goblok bisa teh. Ieu mah kasbon sia di warung Neng Odah anya. Jitan aing lah kasih Abah. Rek mantan nomor aja ti ka poho euy. Padahal naon atuh kamari datang-datang langsung utrukan. Agak gerungkos kenal pot racing. Aya kawan mah hayulah urang sampeurkeun ke sarongnya di ditu. Maneh kan apa tempatna di ditu di mana? Kurang diantar. Kumaha mun kitu? Sahabat aing pisan maneh jang euy. Hayulah kita on the way. Tapi keheula. Aya tukang baso. Kita ngamit bol heula arek mah. Ngan dahar jeung dahar we sia mah hayu bro. Sama lapar. Kayak pamayarkeun nya. Mau yang baso ih. Oh, merincinya. Dua. Dicampur apa bakso doang? Campur lah. Campur lah. Lada tuh. Luka teuing atuh mang biasaan ge can ku urang. Ya ada ting sambelan. Ya akan kusiak. Para thank you mang. Nyiksa ieu mah tukang baso teh wa euy. Tong nyanyi wae itu terus naon tuh. Man
na ite. Itu, aduh. Ini tempo jang. Suka nu duitan yang apal jang si neng itu. Kala tahan heula. Bisa aya wabahan kieukeun heula baju. Tet. Urusan buka-membuka mah aku beben. Astagfirullah. Naon Ben? Kau hanap. Kosong. Kosong. Ngobrol gua nih anjel mati nipu kain. Ih jelema geus mana nipu kain. Kurang pakai tipu di koin ke batu. Aing satuju. Geus jam sakieu ya. Waktu na ngopi di Coda. Lumayan kan, bari bisa ngagombah. Bukan we, daya jadi nomor. Dua istri kan lebih baik. Lah, itu naon beureum-beureum berhadiah. Aduh, dasar aja ki kalau soleh. Nah, geningan imah duitna palsu, geblek teh. Jadol teh boro mah atoh. Baiklah, sugan aya barudak urang garawean. Tempat tuh. Ayo bos Ubed. Kurang gawean deui kai. Hai deh. Oh bener euy, kamari geus nyarek anjing si Abah. Dewa mancing si Alona Poseidon. Mencari mangsa, lain mencari kita geus kapari. Teh Alona si Hades. Tuh nih, aya kaparengan barudak teh. Urang gawean ku duit ieu tah. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Tong sasalaman lah bisi corona. Kumaha damang bos? Meureun katinggalina cager mata kuda gede goge. Mana eta? Iya bos. Ieu teh barang pusaka warisan eyang bos. Bener pisan bos. Hade maneh meunang nu kitu. Dijual mah tah? Mangga wae si bos, ari ku bos bade di peser mah ieu dus teh. Da ku budak ngora mah teu kapake alat pusaka kieu teh. Tapi aya syaratna bos, meme dibeli. Naon syaratna jang euy? Teh hiji bos. Ieu barang dibukana kudu di imah. Kadua bos, da ieu teh lain baju eusina teu bisa ditawar. Emang hayang sabaraha ieu? Murah bos. Ti eyang nama kur 100.000 nya. Tapi lamun misalkan anak bos rek mayar 200.000 ge mangga teuing ditampi bos. Moal nolak. Insyaallah bos. Jo masalah duit mah. Oke lah 100.000 we. Nyangakeun duitna, nampi barangna. Nyangakeun barangna nampi artosna bos. Deal bos. Deal. Bos. Ayo. Naik we bos ditipu ku budak Komoro. Aya bos model kitu nya. Parupa waya ieu di dunia. Naon sia bos? Sia jang euy. Naon? Teh nya atuh. Duit ge palsu. Mana aing nempuh? Mam tah duit palsu. Bae hantep dus lagi kosongnya. Aya nama mending keneh langsung mangkat we kayak itu bisi beres manten. Jadi pongana geus terjadi menang nomorna. Asa penasaran ieu teh ya. Teuing naon jerona? Buka wae kitu. Jadol teh aing ditipu. Untung duit palsu. Aing teu geunah oge ditipu. Pecuh kamari walaupun ku ujung saronge ku aing disusul sia. Ieu Ben lokalisasina Ben. Goblok sia teh. Lokasi Aisyah, lokalisasi mah haram. Oh atuh salah satu itu mulai jadi omong siapa? Oh, buru aing kan nepos itu. Lalaun anak. Atuh lalaun Buru man tegalat. bae buru mandud. Aduh, eta sebelah ketek hasem malah ngintip anak aing. Hah? Tukang tipu. Arek ka mana sia? Tenang bos. Lamun diingat-ingat deh, mah lamun dilaporkeun deui sarua pada nipu bos.
Kalau bos, lamun dipikir-pikir diingat-ingat deh, silih laporkeun mau bos gini pu bos. Tapi kayaknya Tah eta bos, mending kena damai wae nama. Urang ngintip babarengan di ditu bejana pelatihna rame. Bener bos. mana kehead sih ya? Ngeset. Anjir. Ini bohai gitu. Subhanallah, tabarakallah, ya manusia kakarah ngadon ngintip. Eta deui aki-aki kakarah ngadon ngijulun ngintip ku aing di banjur sia ku aing. Bubar sia. Eta Pak RT manyur nyangka ucing, geus kan ka urang teh. Kakarah ngintip titah cari cing di imah. Bubar. Hah? Aya naon itu Pak RT? Asal ribut di dunia teh? Corona, baru udah bener ku jeung hiji kolot kakarah ngintip. Corona, nu kieu disebutkeun corona, ieu teh jalu. Tah, ujur urang hakan ku maneh. Kok janda. Pancenah, bos. Eta si Obos kolot-kolot kakak ngintip teu boga pikiran teh nya. Naon bos ku capicep ka urang? Da aya mataan atuh. Ari bapak kolot-kolot sok nyerakeun. Heueuh barudak teh leutik-leutik geus narong ku bungkus galedena. Iya sih, udah yang mamihan segala jadi dicarekan deui atuh make mimian. Aing mah nganteur. Ya, Beben mending orang sami-sami ngelatihan jaipo ngading daripada ngintip sama di nonton live. Terus bisa na ujang ngarangkeun di mana wangsul teh aya rencan. Atuh ari kitu maneh, nyungkeun nomor WA-na sakantenan, janten pami bade latihan teh tiasa sasarangan. Hai deh. Benar si eta mah nya rek minta nomor. Ganeng si eta ngirakeun aing. Kadeng ge. Ya heueuh. Kegaduh nomor WA mah da HP lagi cinit nih. Biasana oke SMS-an nelpon. Eta ge nampi hungkul da tos masa tenggang. Kode keras. Heeh, aing ge apa? Kan piraku atuh aing kudu ngajual ginjal, bebelan yang hiji awewe Aisyah. Paru-paru we jual. Terus kalau nyuhat ya. Tenanglah Neng. Kin dia pengasihankeun 5.000 paketkeun nya. Bener-bener susah pulsa ge mending goceng. Hayang apel. Ari kuring karah ngabandungan bubar we ieu teh. Geus we nama kieu lah daripada naroong kitu. Mending ajarkeun ieu barudak kesenian sastra Sunda Jaipongan. Sakalian seni urang meh teu katelen ku zaman. Nya pisan Pak RT eta mah kewajiban abdi. Eta pan kesenian Sunda teh kudu ku urang diagung-agungkeun. Lamun teu ku urang kusaha deui atuh, bener teu? Pak RT pilih hoyong ngiringan oge mangga. Aik boro-boro latihan nguruskeun warga gali ya. Halo. Oke, ieu ke di jalan. Tuh RCT geus nyarekan teh indit teh. Ye. Barudak aya nama latihan Gramar ulang kolot maneh bisi ngamak nya. Tong sumbang simpangnya kolot maneh bisi ngamak. Ya apa guru? Ujang beben, kana baralik manehnya. Ari urang kumaha ieu? Ah urusan maneh mah balik we eta mah bos. Nah kamana si ujangnya si bebennya di tayangan ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan di teleponan teu aktif sok sieun we dihakan ku lele da sok marendina dicobluk hari itu dus naonnya ditunda tengah jalan sugana pirieun usaha ye nya buka penasaran bismillahirrahmanirrahim buka penasaran alhamdulillah menang kadaharan nih mempeng beteng keur lapar deh Bapak masuk ngerakeun. ngerakeun naon Kolot-kolot tuang toong inget kana umur atuh. Masing mamah geulis bari ngora keneh oge. Ayeuna ong Neng bapak teh. Bapak teh nya angkat Neng, sieun diganggu ku si Balpetek Haseum. Kunaon ari bapak seuseurean? Itu Neng aya nu katipu tuh. Katipu kumaha, Pak? Ayo we urang tinggal, urang gebahkeun. gimana we rezeki anak soleh mah
kamu adem. Ari bos ngararewas wae. Yang teh bos. Nah, ari maneh kadaharan ti mana eta? Na jero aduh satu bos, ting usaha tapi ngeunah. Nah, aku maneh mah aya kurupukan. Urang mah tadi dibuka kana naonan kosong. Oh bos mah meureun teh ditempo jero-jerona jeung katambah bos mah teu maca bismillah deui. Neng Dina. Kang Ece. Ari Neng Dina ninggalan si Ujang sareng Beben tuh soalnya di teleponan teu aktif. Tuh di ditu nuju noong nu latihan. Ngantos di piwarang UI. Nya tuh urang susule ka bumina. Aduh, eta baru geus ngarariung deui. Bubar. Iya biar karokna. Woi, gawat, parete ngamuk. Nah, parete ngamuk. Ulah urang keur ngkos yuk. Oh,